keadilan Allah luar biasa. Nah ieu geus dikamasankeun ka mana bae awewe anak raja nu geulis arembungeun kabeh ge. Aya santri balik di pondok ngalamun. Aya nu nawaran, "Mang, kunaon? Mamang daek embung kawin jeung anak raja." Anak raja nu mana ye? Anu geulis teh ya. Anu mun kawin paeh bete ya. Heuh bener eta. Oke. Kula hitung heula cenah. Santri mah biasa jago ngitung nya. Daek paeh embung salamet. Daek paeh embung salamet. Daek paeh. Daek lah paeh los lah. Daek aing mah. Nekat dah santri, nekat daek guys. Bebeja ka babaturanana bahwa dekawin jeung anak kerajaan nu geulis. Babaturanna ceuri kabeh. Berarti aing kapagi jeung sia paling geus saminggu deui. Beres sia kawin geus, aing selesai. Bebeja ka indung bapana, ceuri kabeh. Indung bapana, "Ceng, emang eueuh deui." Lain kitu ceng, jabejana asal kawin paeh kieu mak kuari malah emak jeung abah ridho ke hitung-hitung nganterkeun kula ka kuburan bae. Aduh atuh sabodo sia geus nekat kitu mah geus mak lah pokona kitu bae. Akhirna tuh sakumaha nu dipasinikeun berangkat diiring ke istana kabeh careurik timimiti indungna bapana uakna mamangna tatangga kabeh nganterkeun nyana ka istana nu bahagia kabeh careurik sasalaman ge geus nangkep geus kieu geus kitu selamat tinggal cenah diri ke istana atau orang kampung ke istana. Oh kos kiai nu kamari ka istana teh teu parantes kadeuleun ieu kitu ngabesan ka istana sendal jepit sebelah lain orang kampung dukuh atuh ka istana. Oh kadanan ku make batik seragam jas henteu nini ge ilu balik utang nagenges talina hiji hideung hiji beureum ieu bacakna lain dekanterkeun nikah aing mah dekanterkeun paeh kabeh sakampung milu kabeh babaturan nagenges sekarang geus nekat aing mah kuari paeh engke paeh ji sia mah kos perang bae langsung ditikahkeun beres ditikahkeun dalahar bali geus indung bapana ge dulur-dulurna geus eueuh sama sakali anu cicing di istana geus kabeh nganggap paeh sapoe didenge-denge be ku masyarakat jeung ku keluargana aya eueuh dongengna ieu paeh. Biasana zaman baheula mah asal nongkrong betah paeh. Ieu geus kada dengekeun tongtrong. Asal istana tong. Nah, geus innalillahi berarti. Poe ka hiji tongtrong didengekeun eueuh. Poe kadua eueuh. Poe katilu ge eueuh keneh. Budak aman ieu. Teu paeh aman. Kaget kabeh ge kumaha indung bapana mah geus ngadenekeun tongtrong bae tetep teh orenganan encan nya teh begitu maleman kaopat santri makan biasa kamu sholat beres di musola sholat balik ke imah masya Allah pamajikan nangis siap tempur
geus teu make jeroan-jeroan. Sesegitan ti mimiti minyak duyung. Datang ke internet dipake kabeh. Ya lagi barang asup ka kamar teh. Masyaallah. Paeh moal gitu. Jadi lain memikiran happy, lain memikiran sesenangan, kalau mikiran paeh moal aing ye. Paeh moal malam ieu cekeun aing. Asana aing isu kabejakeun cekeun. Ina malah mikiran paeh moal. Moal aya panganten di mamana ge nu mikiran paeh moal aing, paeh moal aing moal. Nyana diuk we di kamar kieu. Keluar deui. Akhirnya diuk diharap di luarin kamar. Cek pemajikanna ka geus peuting ayeuna. Kos kuari bae cek panganten angel ngariung cek. Bukan Kinurjaya kebal. Panganten was lain deui. Ki uci lama amat sih katanya. Nah, nyana keur kieu bae panganten kan geus ka besi geus siap sare tulis peti kayak engke teh keur naon enggak wiridan santri kan beda nu diwirid poho sugan teh mah tasbih dikir paeh moal paeh moal tidak salah wiridan biasa baca tasbih sholawat lain malah kadienakeun mah barang geus liwat ieu teh nu kikian aya asana paeh geus dikikik ku ya tah cek geura aing ye kawin ku kawinna tapi aing puyeng cek bertahan ge aing can sare mah meureun aing sarua barang keur kitu-kitu jol teh ayam jelema jangkung gede make jas. Wah, iya masalah ini. Sia coba-coba kawin ke anak raja ieu. Teh nyaho sia aing raja jin. Anu aing resep ke anak raja ieu saha bae nu wani kawin ke anak raja ieu dicekek wae. Aing nanya ka sia-sia ngajedog di dieu. Naon? Henteu kula mah teu geus kawin sianya. Encan cenah santri. Sia bohong ih, temun geus kawin ge di kamar, kula mah di luar. Bener oge cak cenah. Eleh jin. Adena ge teu ka kamar. Cak cenah aman aing adena teu asup. Mun aing asup geus aing bae. Aduh, aing adena di luar. Bener sieun can kawin. Ih, atuh kula di luar pan ieu. Aman men. Alhamdulillah. Masyaallah. Guys. Aisyah henteu kawin mah jeung can kawin, aman. Ngan sia ku aing deuk diajak jalan-jalan. Ih, jalan ka mana? Ulah loba omong. Aing raja jin di dunia ieu. Ya. Urang lelempangan leuleuh alam, dicekel bae teh huluna. Diasupkeun ka jas. Tinggal huluna benok. Sakumaha manuk peking. Raja jin langsung hibersa. Tuh deuleuh kota Jakarta. Tuh deuleuh istana tuh Jokowi tuh. Tuh polisi Tito. Oh, tuh panglima tuh je. Panglima siapa panglima? Gatot Subroto. Lupa. Tuh yang kecil aja Nasir tuh.
lempang terus ke laut ke gunung diajak jalan-jalan cek Raja Jin kagok ceknya naik kurang naik ke luhur langit wah cek santri bahaya ieu bahaya tuh ceknya waduh begitu naik ke luhur langit aya nu keur wiridan di luhur langit maca babarengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim horeng malaikat keur wiridan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim eta Raja Jin barang ngadenge suara la haula teu berdayanya nah langsung kelepes wah cek santri aing paeh ieu raga aing kajen kumaha ge bener tak kata guprak ka handap pingsan Raja Jin santri mah tuh komo pingsan jasa raga bangsa 5 menit 10 menit karak robah cage Masya Allah cak santri orang para insan di dulu Raja Jin masih pingsan kene nah senjata ya berarti patalukana la haula ya sia ku aing bener bae begitu eta Raja Jin hudang heut bentak neuleuan mana si santri mana si santri langsung santri hudang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim boleh pak wae Raja nah sia langsung jana lompat ke istana tok saya cak dogalis salaki gegeran ieu gerahan buka gegeran caknya langsung dibuka truk langsung ditangkap wah terjadilah malam pertama Masya Allah encan hasil makosid cari hasil maksud Raja Jin datang oh ternyata sia horengan geus kawin cekek sia kuaing eta keur tanggung ge hudang Raja Jin eta santri macakeun la haula wala bari nunjuk leluhur nunjuk handap nunjuk la haula wala quwata illa billah eta Raja Jin ngagolepak deh Raja Jin ngagolepak nyana naik deui reset kakarak deh naik deh Raja Jin hudang deui nyana la haula wala quwata illa billah golepak deh nyana naik deui beres cek Raja Jin naik ngeles geus atuh pabajikan aing jang sia teureun-eureun aing puyang deui jakean gas kuserahkan istriku kepadamu wahai santri engkau mau kemana jangan ganggu aku lagi aku mau ke negeriku di mana negerimu negeriku adalah di hutan duku ya sudah salah langsung aman malam biasa tuh naon gitu ngaranna malaman pertama aman biasa isukna biasa mararandi ngarokok di Samsu santri atuh diarintip ku kabeh raja ge ternyata ngintip minantu ieu teu paeh cekna raja ge ngintip aman minantu aing nu ieu isuk-isuk nya ngarokok bae Tuan Raja kajinya ieu si aslina apa bobongkong cekna aing mah beusi teu asli doang ieu minantu cekna ieu ternyata asli aman mana jeung bapakna datang ke istana maksudna ngalayat geus tiluna panca Waalaikumsalam eta bapana teh ka anakna sasalaman ge teh jadi asli sia apa curig deh sia ulah kitu bah
iya kula asli aing teu mungkin sebab kadengena tiba lagi kawin paeh kawin kaya kursia ieu aman kula mah boga antina bener sia kula pan mesantren pokoknya aing ngaran-ngaran santri mah bah dikelek wiridan dibitis wiridan pinuh ya awak kula ku wiridan nu mantak aman nu bener sia masyaallah ayeuna tuan raja dulur-dulur bapana mana nanggapnya anak sia bisa aman kieu ternyata orang pemajikan kula ieu geus dikawin ku raja jin resepeun jasa saha anu ngawin ka anak raja dipencet parae dicekek parae Aisyah teka cekek kula ge diajak ngalalakon ka langit ternyata malaikat keur maca la haula wala quwata illa billahil alil azim akhirna eta raja jin nu mawa kula teh leuleus ragak pinsan ku kula dipraktekkeun alhamdulillah setiap kukula dibacakan la haula wala quwata illa billahil azim jin tersebut leuleus teu berdaya jadi kula aman alhamdulillahirabbil alamin tah nu mantak urang kuari deka leuweung geledegan macana eta bae la haula wala quwata illa billahil aliyil azim nu reuneuh ulah sok make paniti sok badak ieu paniti segede kieu deka luar ti imah bae di dieu sapu nyere di dieu sapu duk masyaallah pengki dibawa cak jurignya batur aing ya teu kudu geus bari mah bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim iyalah wiridan nu paling hebat raja jin ge eleh raja jin eleh urang deka balai desa kan jin melulu kan di desa bacakeun la haula ku urang asep ya jin ya la haula wala quwata illa billah cak urang asep teh kudu dibacaan kos kitu aing mah geus luluh cakna teh urang deka kecamatan camat kan jin bacakeun ku urang la haula wala quwata illa billah deka polsek urang ka polsek campur jin jeung jurig teh mah bacakan ke orang la haula wala quwata illa billah tentara jurig jeung kiai ge kos Nurjaya baca jurig sarua bae bacakeun la haula malah maka celinakeun la haula wala quwata illa billah pan sia kaceuli aing jurig sia